aya deui pun penumpang. Karek dia orang nganturkeun. Satu sutik lah. Iya atuh kos. Mau geser. Aduh. Cuaca ngeunaheun nya nya. Oh, alhamdulillah pun ngarenaheun pisan ieu cuaca teh. Ai tadi mana narik ka mana? Oh eta ka Haruman Sari. Oh, deket tuh. Alhamdulillah. Ayaannya ongkosna ge. Ayaan lumayan. Lainnya udah aya namanya ojek teh rada ayaan nya. Oh, bud lain cing aya itu ngojek di dia mah urang alhamdulillah yang sapopoe mah aya wae. Oh, Asli urang mah urang kitu. Komo deui di dinya mah ayeuna jadi tulangkung keluarganya. Oh, asli. Soalnya kieu bud, adi urang kan ayeuna mah jarau yang ngacuk urang teh. Adi urang nu hiji di Palembang. Woi, Heeh, nu hiji deui di Sulawesi. Terus lanjut urang di ditu jauh oge di Sumatera. Heeh. jarau yo luar kotaan. Berarti Asli. bener suksesnya. Ya alhamdulillah bud, yang ngojek ge sarua di ditu oge. Hidup oceng ge pokona mah. Hidup. Iya, tuh. Bang, ojek bang. Ojek yuk. Awewe won. Awewe won. Ayo bang, buruan. Jeung abi we neng ngojekna abi ge tiasa neng. Abi jeung abi naon maneh mah kan ojek ge tebelul kanu motor. Neng bapak neng tukang kembangnya. Nah, gitulah mun bapana si tukang kembang naon. Urang butuh jang cekari suka. Sukan teh dek naon. Ah, bisa nggak? Mau jadi ah? Oh, jadi ini gara-gara maneh ngahareureuyana we itu. Teh nya naho pokona mah anteur ayeuna urang. Naik. Anteur, kucing. Kenapa? Abi salah. Bukan lah, burung Pernah buruk. naik duluan dulu. Ayo. Atas ah. Ini, ayo kencang. Pas dugi. Ya naheun emang nuhun pirana naheun Ya. pisan. Mana ulah macem-macem ka urang mah. Engke mah lamun misalkeun naik motor teh ulah ngebut-ngebut. Bisi celaka urang. Ya, mun geusnya banyak. Non. Ya lumayan lah. Ya, tambah. Baik, ini asa-asa numpang tuh. Baik, penumpang. Wih, rada gagah. Penumpang, bro. Gagah penumpang aja. Kap yo jigana. Wah, tarik. Won, heula, Won. Naon Urang heula. ya urang heula atuh siapa cepat siapa dapat. Kan di dieu ojek anyar urang heula. Nah, urusana. Ya urang pokona Urang heula. hari dia terek ojek atau rek Ojek atuh itu lebar tinggal. Geus, kan dia dirinya geus mana ri? Eta tinggal cipokan nu nari. Terus yang geus dia cuci gue atuh gara jadi mah lumayan ieu mah gadun ieu. Berangkat. Ojek kan? Kelakang, upami ongkosna ka alun-alun sabaraha? Yos lah sareng si Beben mah 20.000 Oh, terus upami ka pasar? ke pasar 15.000. 15.000. Ya, Upami ka terminal Kang sabaraha Kang? terminal mah lumayan 30.000 Kang. Oh, 30.000. Ayolah diangkut Kang lah. Oh, kelakang. Upami ka jalan rumah sakit ongkosna sabaraha? Ari Akang teh arek naik ojek atau arek naon? Tatanya we tadi. Henteu Kang, abi teh anjing bade ngojek di dieu. Janten sepados hafal we hargana gitu. Dasar kehead. Kebalik pisan ieu mah musibah lain rezeki. Kunaon Kang? Balik, aduh. Rek ojek sagala. Tidak, sebenarnya itu
Regional ini tuh. Tuan Abun. Dari mana nih? Tarik dong. Tarik gimana, eh? Bang, ojek dong. Kurang. Neng, serang abi, Neng. Iya, mah can lunas motor lagi. Mana? Sarua mana? Satu, saka itu. Mana mah bisa wae. Bade diantar ke mana, Neng? Itu air Priyogi, tapi pada acandakan ke bumi lah ya. Oh, siap lah. Ayo, Hayu sok. atuh. Yuk, Hei, Neng. jalan aja, ada deket. Ya. Oh, gitu. Heeh, yuk. Sok atuh mangga. Wah, Bud, kabayang si Ewon. Dia. Kenapa orang dibayar 2.000? Kareueut. Kabayang sok datang ka imana. Ngabonceng nu geulis. Wah, kabayang tuh. Tukangan teh nu geulis kieu nya kan. Neng, tadi candak bumina sekalian, Neng.